Papisah hiji kata anu lumrah, anu asalna tina manah naek kana sirah, tuluy turun kana letah. Ngadenge kata eta jadi inget cerita urang jeung baraya nu baheula bebarengan ngomongkeun cita-cita ngalamun sabebasna tepi ka poho kana kasusah nu aya. Tapi ayeuna eta kabeh bakal jadi saukur carita. Moal aya deui seuri ceurik jeung gegeloa, moal aya deui nalar ngaji jeung sorogan, moal aya deui ngojay botak jeung jilidan, moal aya deui sare dahar mandi paributan. Nu aya ayeuna ngan saukur kenangan jeung babaturan segala rupa pangalaman geus kaasaan. Malahan mah susah senang urang bebarengan, tapi hiji nu can kacumponan nyaeta silih ingetan dina kabeneran nu masih hese ku urang dilakonan. Sabab masih sieun di baeudan, masih sieun di jauhan, masih sieun di musuhan, nu padahal silih ingetan inti tinu namina babaturan.